Kaleresan ya abdi nuju aya di lokasi di lebet gunung cenah baraya itu tuh. Kaleresan itu cenah abdi teh rek nyanak motor ka dieu teh cenah rada ieu cenah tuh laleur cenah jalanna cenah baraya. Laleur pisan cenah jalanna baraya. Wah, angin sejuk ieu cenah baraya tuh. Sejuk pisan cenah anginna baraya. Pokona mah endah pisan cenah baraya euy di dieu. Ninggal kebon pinus cenah baraya di dieu. Tuh baraya. Ninggal kebon pinus cenah baraya tuh. Ninggal kebon sayuran cenah baraya. Sieun cenah baraya aya gogog cenah. Saungna cenah aya nu ngajaga cenah. Tah pami pinus mah di ala getahna cenah tuh. Pinus mah cenah baraya. Ah ngeunaheun ieu cenah barudak euy duh. Pomo lamun bari mawa ieu cenah ya coet. Jeung mutu samara bari ngarujak cenah baraya euy. Tah lamun rek nyieun bala-bala kudu bawa katel cenah jeung minyak cenah tuh. Teu susah lah di dieu mangkol mah cenah tuh baraya. Tah cenah baraya nya simak heula we cenah nya. Sing sararehat teu kasadaya cenah nya baraya urang gaskeun deui baraya. Tah cenah eta cenah baraya euy. Pami ti kampung mah cenah nya di pegunungan mah kieu cenah baraya. Narajan jauh ge cenah baraya nya. Ayeuna ngebon ti gunung ge cenah baraya tapi ti dieu mah salalubur alhamdulillah cenah baraya salalubur ti dieu mah cenah nya baraya. Bareunaheun pisan lah cenah baraya ti dieu mah. Tah cenah baraya. Ieu ya abdi bade ngalanjutkeun deui petualangan cenah baraya lah. Urang gaskeun deui we cenah nya ayeuna mah lah. Biasa cenah lah baraya ari abdi mah cenah nya ka alam pegunungan cenah baraya abdi nya. Sing sararehat we kasadaya nya cenah baraya. Urang gaskeun deui bae cenah. Ayo baraya.